miskin anu cicing jeung itikna. Sananjan anjeunna miskin, petani ieu katelah jalma anu rajin jeung rajin pisan. Supaya batur resep kana karyana, dina hiji poe basa petani lapar. Manehna ngadoa ka Allah lamun manehna jadi beuhar sangka bisa dahar nanaon. Sa anu nyangka yen doana dikabulkan. Sareng hiji-hijina bebek anu dipoehna ku ayeuna bakal ngeduk. Tapi saneh endek bisa tapi anu anjeunna mimiti ngadongkeun endog emas unggal di antena. Kaaya finansial na dumakadakan lobah dramatis. Tapi ieu sababna nganjadikeun anjeunna puguh-puguh bae tuluy murid bebek teh lantaran hoream mudik. Rek nyokot endog emas hiji-hiji. Panginten anjeunna tiasa sakaligus nyandakan sadaya emas dina lawak bebek upami dipotong. Saha nu nyangka yen sanggeus motong bebek emas moal katinggalin. Malah bebek sabenerna maot sareng anjeunna kalenggitan sadaya hartana. Kusabab anjeunna henteu pinter ngatur antos nepi ka petani jadi malarat di lantaran sabab poe hartana buat pikeun kaperluan sapopoe. Sakitu anu tilas didieungkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.